Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana tepang dangu dinya sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Urang neraskeun hanca anu katunda dina jejer carios Samoja. Bagian anu ke-15 ieu teh bagian anu panungtung panginten pamirsa urang tamatkeun di bagian ke-15. Dongeng Samoja teh mangrupikeun karangan Aki Nyalira mugia wae tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melirkeun sagala kacapenya saparantosna sadidinten urang kasab milarian kipayah. Oge mung kangge mulangkeun katineung ka waktos anu apungkurnya di mana urang ting darpong di payuneun radio nya ngadangkeun dongeng Sunda. Mugi-mugi sadayana pamirsa di mana wae ayana tetep dipaparinan kesehatan lahir sinareng batina, dilancarkeun rezekina oge ditebihkeun tina balaina. Amin. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya. Kantun di subscribe we, di toe palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki. Urang ngeureuyeuh bari hiburan di udara bari urang sakantenan ngareah-reah seni dongeng Sunda nya. Supados tetap aya, tetap ramai, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri Nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Supados teh nyangkolongan wakes mangga urang amparkeun deui sama kabuitanana soraya citayah panasna sareng goreng ulenanya mangga kaparayun sadayana. Perung hiuk balok kayu nyamer ngarah kana sirahna Yas di belah kencaeunana. Yas rikat ngelok plos balok ngahanca tempat kosong. Hiuk geduk dayagdag gadona Junaid didagor ku pereupna Yas. Seak si Gutang mabukeun linggis nu dicekelna kana tonggong Yas Kurnia. Tapi Yas cingceung geuwat ngagiwar ka belah kenca. Linggis terus nyoloyong ka hareup. Pereup Yas sakilat ngeblesur kana cukang irungna Gutang. Cekuk cer tina liang irungna Gutang bijil kecap beureum. Tapi teu katohyan ku Yas tiarah tukang dua balok nyamar kana sirah jeung tonggongna. Hiuk hiuk gebro geduk. Aduh, Yas ngagero tuluy banana nyoloyong ka hareup. Cekuk pundukna dihanca ku pereupna Robi. Atuh berubah Yas tenang kuban dina lemah. Nempok itu Rismawati ngajerit teu sadar manehna muka panto. Panto mobil dibuka tuluy lumpat muruka Yas Kurnia. Tulung, ulah digunasi ka salaki kuring. Tapi Risma kaburu dijewang ku Gutang anu jangkung badag. Leungeun Risma duanana diparioskeun ka tukang. Aduh, mani geulis kieu bari kereuneuh euy. Gurinyi ya sigana saha nu hayang yo. Tuturkeun kuringnya. Cek Gutang bari langsung ngagusur Risma ka hanapeun tangkal anu rada jauh ti jalan. Junaid jeung Juhri nuturkeun ka Gutang sedengkeun Yas keur pada najongan ku Robi jeung Juhro. Risma kociak dengek jejeritan pada ngarejengan ku tiluan. Adenge Risma ngajerit Yas kawas menang tanaga tambahan. Sukuna muter ngababadkeun sukuna Robi jeung Juhro. Puguh we tumrapna kana duaan langsung ngadadak bra-bru lalabu. Yas teh ngarebut samuraina Robi tuluy lumpat muruka hanap tangkal di mana Risma keur direjengan ku tiluan. Bangsat modar sia. Yas ngagajleng bari langsung ngababadkeun samurai nu dicekelna kana tonggong Gutang nu keur nindihan Risma di luhur. Bari rek ngarangsadan bajuna Risma. Hiuk berat. Aluh. Gutang ngagero seak cedak awakna ditajong tarik ku Yas satakar kebek.
kulitik bro. Kutang nambru bari mandi geti. Junet jeung Juhri ngalepaskeun ceklanana kana Risma tuluy gupgap kana balok jeung linggis. Saterusna dihembatkeun bebarengan ka Yas Kurnia. Tapi gerakanna eleh kasit ku Yas teh sabab Yasna leuwih ti heula muterkeun samuraina. Hiu brecas. Dua leungeun nu nyakel balok sarta linggis dibabad palebah pigeulangna. Buntung sabada harita. Getih hawar-hawaran tina pigelang Juhri jeung Junet. Barang rek dihanca deui ku Yas aya nu ngagero. Heureun Yas, lamun hayang pamajikan anjeun salamet. Si horeng Risma keur didengkek ku Juhro beri leungeunna diparieuskeun. Bejan eta samurai, cek Robi bari nodongkeun balati kana ti korona Risma. Leung samurai ku Yas dialungkeun. Licik maraneh mah, lepaskeun Risma. Urusan maneh ukur jeung kuring. Cek Yas bari kakarot bakat ku ambak. Naon, hayang dilepaskeun. Robi nyamperkeun ka Yas. Geus deukeut teu antaparah deui balati anu dicekelna teh ditirukeun kana dada Yas Kurnia palebah jajantungna pisan. Hiu gabres. Balati ukur katingali perahna hungkul. Kabeh seseukeutna mebes kana awakna Yas. Palebah dadana pisan. Risma tu ngajerit maratan langit terus ngajejak bitisna Juhro satakerna. Sanggeus leupas tina panyakal Juhro, Risma langsung nubruk ka Yas ngan bae sukuna ti kudawat kana akar atuh kolea blug. Risma teh labuh nangkuban pisan. Beteungna ti teuneut kana taneuh. Risma aduh-aduhan sabab beteungna karasa musial nyeri. Keur kitu, Robi nyamperkeun sanggeus mulung samuraina anu dibalangkeun ku Yas. Samurai teh dihembatkeun ngarah kana sirahna Yas Kurnia. Tapi ngadadak ceder kadenge 2 kali tembakan ti arah jalan. Robi harita langsung rubuh, dadana bolong katembus ku pelor polisi anu kakarak datang. Juhro oge sarua namru sabab dadana sarua katembus ku timah panas. Acung jeung Somad baheula-heula muru ka Yas jeung Risma. 5 orang polisi nuturkeun tukangan Acung. Risma gancang dipayang ku Acung sedangkan Yas digotong ku Somad. Duanana buru-buru dibawa ka mobil pikeun dibawa ka rumah sakit. Tapi ke rumah sakit, Yas jeung Risma langsung diasupkeun ka instalasi gawat darurat. Acung jeung Somad nungguan bari teu puguh rasa. Hariwang kana nasibna Risma jeung Yas Kurnia. Teu lila kurunyung Dedi Gunawan dibarengan ku Tintin Fatimah. Tapi aya Ustad Aca bapana Risma milu datang. Kabeneran Ustad Aca teh kakarak datang ka Ciwidey, maksudna mah rek ngalongok Risma. Sabab geus rada lila Ustad Aca dengan longok ka anakna. Barang Dedi narima telepon ngeunaan Yas, Ustad Aca ge milu indit ke rumah sakit. Teu sabaraha lila dokter teh keluar. Keluarga Pak Yas sama Bu Risma yang mana ya? Jadi Tintin serta Ustad Aca meh bareng nangtung terus nyamperkeun ka dokter. Kami kulawargana dok. Kondisi Pak Yas jantungnya robek terkena ujung belati. Harus segera dioperasi dan kalau ada donornya langsung bisa dicangkok jantung. Sedangkan istrinya juga harus dioperasi karena ada pendarahan di dalam rahimnya agar anaknya segera bisa diselamatkan. Tapi yang jadi masalah kalau dioperasi salah satu pasti tidak selamat karena sang ibu mengidap kanker. Kalau tidak dioperasi malah dua-duanya bisa tidak selamat. Cek dokter nerangkeun ngagunakeun bahasa nasional. Kabehan ngahuleng sabab bingung ari ngadenge kitu mah. Pilihanana ge kabeh sulit komo bari diburu-buru ku waktu. Kami boleh bicara dulu dengan Risma atau Yas dokter?
Kalau Pak Yas masih belum sadar kalau Bu Risma bisa walon dokter. Ustad Aca, Dedi Gunawan sarta Tintin Fatimah ngariung Rismawati anu ngalempreh di ruang IGD rumah sakit. Kumaha kaayaan Kang Yas ceuk? Lalaunan Rismawati teh tumanya ka Tintin Fatimah. Yas mah teu kunaon-naon Ris. Tos sing tenangnya. Walon Tintin sateka polah nutupan kayaan Yas Kurnia. Tapi Risma teh surti sabab paroman mah teu bisa dipaling. Anu leres ceuk, teu kedah disimbutan. Margi acek mah teu pinter ngabohong. Cek Risma deui tuluy ngabagi reret kanu liana. Tintin silih reret jeung Dedi Gunawan. Pok Dedi nyarita ka Ustad Aca. Saena mah urang wakca balaka wae ngeunaan cariyosan dokter tadi. Margi Risma anu kedah mutuskeun apa? Anak king, anak bapak, dedeh teuing. Ustad Aca kalah ngalimba. Pak, Risma matos dewasa. Mangga carioskeun sadayana ka sauran dokter ngeunaan Risma sareng Kang Yas. Ustad Aca ngarahu. Tuluy narik napas panjang nyoba ngurangan bang balu hatena anu kacida karasa beratna. Kieu anak king, darak-dak bae Ustad Aca teh medar katerangan ti dokter. Da anu disumput salindungkeun. Tah kitu Nyai Risma, sing sabar tur tawakal anak king. Cek Ustad Aca nutup caritana bari nyusut cimata anu ngacelak kana pipina. Risma ngahulang sakadapan mah. Cipanona ngaberbay nyurucud mapai pipina. Tapi na tuluy Risma teh cumarita. Bapak sareng acek, Risma teh bade amanat ka sadayana. Saurkeun ka dokter, yen Risma milih putra anu dikandungna tibatan dirina. Saterasna, pami Risma teu aya umur. Wayahna cangkokeun jantung Risma ka Kang Yasnya. Ulah nyarios kitu anak king. Ustad Aca nyarita bari dareuda. Pak, upami Risma mentingkeun dirinya lirah, Risma bakal kaicalan Kang Yas sareng putra Risma. Sedangkeun Risma teh moal sanggem pikeun hirup di dunya. Upami teu aya Kang Yas, komo katambihan sareng teu aya putra. Tapi pami Risma ngorbankeun diri ieu anu tos sakarat digorogotan ku kanker. Kang Yas sareng putra Risma baris katulungan. Bapak sing ikhlas, Pak. Doakeun Risma. Cek Risma hatena buleud hayang boga anak bari nulungan ka salakina. Ustad Aca teu wasa nyarita ukur bisa ngusapan sirah anakna bari carinakna. Tintin Fatimah mah nyegruk ceurik nyuuh kana ranjang. Dedi netep kala langit kamar nyumputkeun cipanonna nu bedah tina kongkolakna. Opat tahun ti harita, mobil Mercy pula sideung kaluaran panganyarna nyemprung tarik ngambah jalan gede nunuju ke arah Ciwidey. Reg mobil teh eureun, hareupeun gerbang hiji imah anu sigrong, malah mah kawilang pang mewah na di sabudeureun Ciwidey mah. Sabab pakaranganana bae oge aya kana 1 hektarna legana teh. Gerbang muka secara otomatis mobil maju lalaunan asup ka pakarangan wangunan utama. Jerut seorang lalaki gagah turun tina mobil. Langsung asup ka jero imah.
Wilujeng Den, aden kenging deui nya, cek saurang lalaki tengah tubuh nu aya didinya di jero imah nu tayalian ti katua palayan di eta kulawarga. Si lalaki ukur unggul terus kebat ngalengkah ka rohangan dapur. Eureun sakedeung pikeun nyokot botol Orson karesep dirina. Tuluy ngalengkah deui kaluar ti panto tukang anu brasna ka patamanan anu lega. Taman teh aya kana 2 hektar legana. Di tengahna aya situ leutik anu caina herang ngagenyas. Si lalaki terus ngalengkah ke arah situ. Lengkahna kakarakeun dina hareupeun 2 tangkal samoja anu kawilang garde. Kawasna umurna ge geus puluhan taunna. Si lalaki neuteuk batang tangkal samoja. Ebreh dina batang tangkal samoja aya tulisan meunang ngukir Rismawati 1880 2012. Bari seri leutik si lalaki ngangkat botol Orsona kawas nu nawaran kaeta tangkal. Kabayang deui dina ingetanana rurupaan Rismawati sarta lalakon cinta dirina jeung manehna. Lalakon nu ngarubah dirina sarta jalan hirupna. Seor angin nebak kana tangkal samoja. Biar purulu kembang samoja nu keur meujeuhna mangkak mekar teh maruragan kawas nu ngahaja ngawuran ka si lalaki. Sagala paninengan tambah eces genre ngagambar jelas dina lamunan. Sabar Ris, mualami ge akang teh baris nyusul nyai. Si lalaki anu tayalian Yas Kurnia nyarita sorangan bari imut sorangan. Papa. Hiji sorang ngabuyarkeun paninengan Yas. Ti kajauhan seorang budak awewe anu geulis umur 4 tahunan lumpat nuju ka Yas. Di satu kangeunana seorang baby sister nuturkeun, "Rahma," cek Yas bari ngais eta budak. Tuluy diciuman pinuh ku kanyaa. Eulis Rahmawati ngaran budak awewe teh. Budakna Yas jeung almarhumah Rismawati. Papa, ama au ke mama. Rahma teh narajal dina aisanana. Tuluy lumpat ka satu kangen tangkal samoja. Yas nuturkeun satu kangeunana. Serog ka satu kangen tangkal samoja, Rahma geus cingogo di sisieun pajaratan indungna. Bari namprakeun 2 leungeunna kawas nu keur husu ngadua. Yas mulungan heula kembang samoja anu bieu marurag tuluy diawurkeun kana kuburan Rismawati. Yas sila sisieun Rahma anakna. Tuluy ngangkat 2 leungeunna saterusna gerendeng ngadua pikeun Rismawati. Sapanjang doa dibaca, cipanon teu beleh maturan kecap anu kaucap. Pamirsa sadayana, Yas akhirna mah hirup nyorangan. Teu nikah deui, hirupna dibaktikeun melaan masyarakat nu butuh ku bantuan hukum. Bari terus ngatik ngadidik Rahmawati, sanggan jadi wanoja anu masagi. Lalakon samoja rengse dugi ka dieu. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos satya ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Teu hilap Aki nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan. Bilih dina medar ieu carios masih seueur pisan kalepatan oge kakiranganana nya. Hatur nuhun pamirsa sadayana, sakitu heula panginten dongeng anu tiasa dipedar sonten ieu. Namatkeun lalakon samojanya urang penak deui di lalakon anu enggal. Mugi-mugi dongeng enteng Aki tiasa janten panglipur kalbu, pang beberah kana mana, pang repeh kana hate, ubar ngabang balerkeun sagala rupinya. Sakitu heula dongengna pamirsa, Akina bade maosan heula nu parantos lebetnya parantos hadir dina pairan anu kamari. Aya sawe urang buka heula sakedap.
aya Usen Ahmadnya Sumedang manco selalu, mudah-mudahan aki sing sehat selamina amin. Teras Kang Junaid manco mania Tangerang oge hadir ki di pakaulanana rame pisan gening aki tiasaan ngibing Semar ngegot. Ayo pakaulan. Watata Sumitra, watasik tea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Watasik lalu hadir ki, mudah-mudahan sadayana pada sehat, barokah rizkina, barokah sesa umurna amin amin ya rabbal alamin. Deden Nuraini Silvina Dewi oge alhamdulillah ti DBS Bali hadir terasnya aki hanupi sami-sami. Tetami maliha pogot camiski sumuhun hatur nuhun teh. Kang Setia Budi oge headed pisan ki sor kopina hatur nuhun. Teh Yulina Belja nembe uih ti bumina Ustad Aca cenah babantos aki. Bugisna dicandak sadayana dan nikahna ge cenah teh janten ning Rismana kalah kabur. Kang Ade Soekarna hadir ki. Oh hatur nuhun. Kang Juredin Cecep oge waalaikumsalam hadir manco mania der prung. Turnuhun Teh Mira Anwar oge Cianjur hadir yantos ka 15 na mangga nyangakeun. Teh Liayu Wulan dari Babel oge Taiwan absen hadir ki sumuhun. Teh Din Sophia ti Cirebon teh manco ki pamugi kina sehat amin. Teteh Yesanya Ani Sumartini alhamdulillah yas bade gaduh putra mugi Risma janten sehat atur nuhun ki rame dongengna turnuhun pamika tampi manya. Cigon Dewa Bandung hadir Kang Chandra GGT nyatur nuhun Kang Adi Goler oge waalaikumsalam aki. Nembe dugi tos uleman ti Pak Ustad Aca sareng para manco mania aki mohon. Teteh Alhatman 143 alhamdulillah Cianjur Mekah selalu hadir mancoki atur nuhun pisan sami-sami. Teh Tini Martini ti soreangna mancoki tukang kupat tahu ngaganggu wae ki kanupis dongengna sami-sami. Tingawitan episode hiji dugi ka ayeuna carios teh biasa emut cenah kana film naon, film India. Palihan mananya Kang Prabu Arjuna yakseni ki mantap. Kang Agus Sumantri pogot mendekoki sumuhun. Teh Linda Imut manco pogot ki sumuhun. Teh Intan Ramadhani hadir Garut mancoki sumuhun. Kang Setia Budi manco sore bari ngobdut hedet ki atuh sami-sami ngairing raos. Asraf Pul Nur Islam Mijanur Kang Oman teh mangintennya sampurasun Oman teh manco hanupi samojana ki sami-sami. Teh Anita Parel caliki ampun eta simang kupat cenah. Alhamdulillah Dubai Karawang hadir mancoki sumusun. Turnuhun mama. Kakang Arik Tasikmalaya hadir manco teras, mudah-mudahan ning Risma hingga kagungan putra sebadas aki gaduh incu. Atos teh gaduh istri nya. Kang Asep Saipullah assalamualaikum waalaikumsalam ki Asep Saipullah Cibuntu hadir manco prung Eni Suhaini Batam manco teras sumuhun. Kuningan handapun Ciremai hadir ki sumuhun. Bekasi hadir manco waalaikumsalam. Sebenarnya carios samojana hatur nuhun ki mugi aki aya dina kawilujengan sinareng kaulyan. Waalaikumsalam alhamdulillah manco deui ki naraskeun hancap rung mugi aki aya dina ginanjar kawilujengan amin ya rabbal alamin. Sakitu heula nu tiasa kapihatur pamirsa sadayana. Mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna nya. Akina amit mungkur heula panginten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga rengseng.